mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Atuh tabah sarwajeng mere aya karna alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparinna nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina saha urang thalabul ilmi, hayang menang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal, urang teh ngadeukeutkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyawan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis, nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat, patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital, lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor ti
berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta. Lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh gangguan. Al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak-ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata. Sambunganana genjlong. Miring nu hiji handap nu hiji luhur berarti pemerintah mariring watakna kabeh. Diisyaran ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Pan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu. Pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkeun 100%. Jangan gaji sia pan. Ulu sia cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana amanat eta satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jalan. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju geus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babaraha kendaraan di jero imah di pagerna luhur. Pedagang boloon kayak kos aja ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan ulah sok hayang umplap amplop
jangan cenah ge eusina boloon ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek ulah hayang mulya gagah agung asal teu disebut bae kiaina haju bae ulah hayu sampai eta perintah ketika orang dibere gagah didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasya dibalik gagah pasti aya rahasia di satukangeun eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah minggir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tunggungna dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah, teu terpilih jadi dewan, teu terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bang Baluan, aya perintah ti Gusti Allah. Laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika maneh ngalaksanakeun, berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun, awas. Aya perintah. Ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk ngigir sia ngedeng teu bisa ngigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng deka mana deka pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sapeda sarua aya mang haji boga tanagar gede ieu diakep daek kudu daek jasa cegeurang yakep kurang rada dipencet-pencet bitis kasetik aya parentah tuh masya Allah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu kanu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan ngaeh pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi
ngaganggu karena kelancaran jalan doraka. Ketika aya jelema naik motor teh nyaun sugan teh eueuh pager atawa imah daeng deka jalan, kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan, ai praktea selip nabrak kadinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui. Kabeneran paeman dengan sakadar potong doang, bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pager condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana aing bae pan ka kawasan aya dia atuh kumaha aing. Bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang malai negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang. Maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat emang kumaha gitu. Begitu kiamat, ba'as, giring ka mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummihi. Mazlum neangan zolim. Lulumpatan kabeh anak neangan bapak. Neangan emak mun aya hak-hak anu teu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ieu mana nu kolot menerewigan teh kapan kudu awakna geus. Nek mana lumpat aing mah neangan manghaji bahaji kunaon emang bongan di dunia na aing krieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah. Dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ki hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot. Karasa siang ke mah. Ya kuari nya. Siang ke sia tah karasa. Mazlum mun teu beres di alam dunia ku si zalim diteangan engke. Pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya na kapang ya ieu nu malingnya cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu jadi cek jadi geman palanga pulinga pokoknya nu maling paling deui dan nu kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana. Wow rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege. Wow jelema minta pertanggungjawaban. Keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat. Tapi MA engke langsung disebut paslul qada. Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun. Pokona moal aya anu tinggaleun sasieun-sieun acan. Masyaallah. Ya, nyana lempang si Mazlum. Ieu ka mana? Neangan nu boga pager. Emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wari kula neuk potongkeun sukuna deui. Wah, leuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan dikatak leuwih.
nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok neangannya anak kotok bisa ngomong kotok dekat mana cek nyadat dek neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi yang kurang ngadukeun aing kapanggih dek lompat ka mana jadi kurung ku malaikat pan malaikat 7 lapis teh kieu urang di tengah lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama ubengan kadua malaikat kadua sama ulawa sama sani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis dek lompat ka mana urang lulumpatan kade-kade tuh malaikat ka mana dek ka mana lompat ka itu iya ulah ka mana geus kunaon sia lompatan ayo sia lompat ka mana beunang bae teu bisa disogok pan malaikat sugan saya minta perlindungan saya sogok dah ama apa sogoknya di sana ada artis teu beuki ya ieu ka artis sakuali boro-boro kuari baheula ge gua teu beuki ka artis emang kudu sia teu bisa minta pertanggungan jawab insyaallah. Kos gitulah lamun teu ngaganggu masalah mun ngaganggu cilaka tak sing hade ya Allah wari kumaha lamun urang nenden pasir di jalan aya umblukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu ketika digunakan lain parantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana 2 ocotan deui cokel nu bolan ayo siap tukang bata cokel beres tak sing hade jalan rapihan ulah aya gangguan Masya Allah sing hade tah jalannya geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti haram teu beunang eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh gedean jalan dipake dagang dipake blon masyarakat blon goblok tolol ayo pemerintah kadang-kadang bagus kabangun gua lagi ngena ini pemerintah bisa nih akur ya
bagus ya dipuji bagus baik sesuai dengan aturan bagus ya pemerintahnya yang kalancaran tukang es didinya tukang baso didinya tukang cilok didinya tukang cincin aya didinya lamun ku urang di haharwana kunaon atuh dagang di dieu pan mayar mamang kasaha tuh make gelang bahar oknum tegara saralah tuh ngadahar duit tinu kitu di kumaha ke di akhirat dagang neuk mah ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebel hirup di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos kararitu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabanguna kuari mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulan nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa naon kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan ta eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus nambruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadenya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabangunna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyahoun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana aya nu hajat kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram lain paranti masang palang-pang di jalan jang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah ge lantaran lain nu nyana
wakil ceksa kau main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lo ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngancek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu jahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan ge setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atau mun teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teh bupati deui liwat tadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu dirapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru namru ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran
hirup kurang terus datang ke akhirat. Walau sakota bitariki fasarobi sarsun, lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga kajalan pasarobi sarsun tali pamalun baladomana haju jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag baladomana fil asaf teu katempuhan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun Allah sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mah kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang na ge eta mah aman banget ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona aju nabru ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undang na ditangkep kuntung bae 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 teh sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang ye cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar pembanggula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung noel eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah hujan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember bisi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu bah urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga de ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ka pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan
ieu mah keur henteu nage memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kagungga kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duit tak kajen kumaha ge nya andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak bobrok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh ya udah 100 hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor towel tak ujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena diteundeun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan HDG HDG tuh bogaan aji pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen kumaha tuh masya Allah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan ceng mun liwat mun leumpang di sisi bae siga de jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit boleh bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipake dagang duraka moal manfaat kajen kumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh. Tailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah aya di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteunan paku itu Jakarta blon itu Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya urang keur kieu itu datang kenapa Pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa gitu eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tah geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu naon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya aduh tabah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman haram. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil.
Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Dek naon tuh ya? Masalah. Iya memberen kizaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturan pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturan biasa jima. Yang nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres cerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Itu sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu ya. Kemudian ya non Pak Kiai, saya mau bertanya, saya jadi imam di musola. Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang, bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh. Udah sesepira menta doa mah tuh. Menta doa ke. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teh betul kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, surat nyaho, ente teh nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul ladhi utawi kila iki iku urayan kang bangsa lafaz. Salatu wara'an Nabi salat ingsun ing dalam saburian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiayan mutinyahun mana waro'a di tafsiran khalfahu ing dalam saburian Kangjeng. Nama berarti ka Kangjeng. Lamratin hiya utawiya imra'ah Ummu Ka'bin al-Ansariyah iku nyi Ummi Ka'ab kang bangsa Ansor, seorang wanita Ansor. Pupus tuwufiyat aleden wafati ya Ummu Ka'ab fi ahdin Nabi ing dalam masa Kangjeng Nabi sallallahu. Fagoma Rasulullah maka ngadak sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati nanyolati alaiha ing atase Ummu Ka'ab wasapoha ing dalam cangkeng imro'ah. Posisi Kangjeng aya di cangkeng sirahna kakatuhu. Jadi kebelah katuhun imam. Sebab dicangkeng kakatuhu, dicangkeng kasirah, jeung dicangkeng kasuku, eta gedean dicangkeng kasirah. Matat fi nifasiha bisababin nifas, tegese kalawan sabab nifas. Wahiyalan udaini basiku alwiladah maksudna manak ngalahirkeun maut. Pakoma wasatuha inda jizatiha tegese ing dalem sanding bobokonge ya Ummu Ka'ab.
Wazalika lan utai mangkono kiam lias turha darapon yen tah nutupi zalika ing Ka'ab an a'yunin nas saking pirang-pirang netra manusia elat tagangjeng Nabi posisina dina cangkeng supaya mayit katutupan di pandangan manusia nuaya di tukang. Ikul hadis utawi kilaiki kuswiji piki hadis hiji utai kang awal masru'yatu sholah alal mayitah. Iku den syaraken nyolati ngatase wadon kang mati minan nisa. Ing birang-birang wadon sawawon kana tausa iku padautan ento yantana ya maitah iku kang nipas au haidon atau iku kang help au gairadzalik atau liyane haid sanajan awewe nipas wa maut mah salatin bae sanajan head salatin bae besi ke orang jadi kiai anyar di lembur aya nu nanya masalah tad bulan aya awewe head maot salatun tau ulah tuh pokoknya metu menang salat atuh di salatin ge ulah bisi kitu doang cacablakna sumut orang salah dalilna kos kitu cenah jaker hirupna ge penting salat jare menya kudu disolatin wah iya ya ustad kudu nyeun kitab anyar ya di Golkar dua wukupul Golkar aduh parah jasa kiai mah jasa nuka Golkar gitu Habib jasa dua sawi gangga bengga wukupul musolli ku kadegai musolli ndawazatil marading dalam sanding cangkeng wong wadon amarajulu anapun wong lanang pago pa indarosi maka ing dalam sanding sirah rajul namun nyalaten lalaki ma posisi imamna dina sirah tayat-tayat lamun sirahna dikakidulkeun di urang namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah liwat setik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanya ke mana ya sirahna ieu cenah ye kieu oh didinya urang mana ya sirahna di dia cenah ye di kaler masalah deuk di kumaha-kumaha ge masalah ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah kos kitu teh ayo bade kumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya engkena moal boga adab lantaran teu adab kecuali salah jasa ulah antepkeun bae kitu lah aya di forum antepkeun bae geus kumaha ge heulanan lah nu penting mah sah bae ikul hadis udawi kilaike mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap-ngucap lafaz yaqiful imam wal ma'mum nadban nada sabda imam lan ma'mum ala sunah inda ajizatil marati dalam sanding babokong wong wadon nalika awewe kemudian dikakalerkeun takatuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng amarrajulu fa indarasi adapun utawi mayit lanang mah ikut tetep maka iku ing dalam sanding sirah rajul Eta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun. Jadi dia teh ngan saukur kitu-kitu hungkul. Kota dijelaskeun geus maklum. Kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah. Ngantak tinggal detail we dina tuhfah. Tuhfahna ge can boga cenah ge loloba omong atuh sia. Lanan batur mangges uray-urayan orang mah kitab naketan boga sok bade kumaha tuhfah
serem kadang tuh fakrodoh majmu bareng letik jam majmu sarif mah yasinan teh di alaya kuna darapun yang dana ya imam naziron ila farji darapun yang da orang anak ya imam iku kang ningali maring farji ni iya roju di khilafil marah kalawan perbedaannya wong wadon iya elat tementak elat iya dipermasalahkan ku ulama nyelatan kurang tepat berbagai-bagai ulama rame luar biasa ngelatan iya kurang tepat lamun layana lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuh kana farji eta teh dipermasalahkeun teh elat eta teh wah ieu didebat rame kumaha karamean kiai ngazurahnya rame pokona mah dihilabil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung kama wal galib kaya barang kang utama iku kang galib mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung teh make naon garap rangka mayitnya naon ngaranna pasaran keranda jadi teu kageuleuh mamana namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula jadi lantaran teu ngondang nanaon lalaki mah mun maot nu nyolateun lalaki nu disolatkeun lalaki masalah kan masalah tuh dek masalah kenaon ngamasalah ke neuleuh parji urang ge boga